Ding, naik kemana motornya tadi susurung gitu ding? Balik sal. Nah aku naon eta motorna terhirup. Heeh pugu teh hirup. Nah tuh meni tengah liuk-liuk acan sih teh pan teh bengkel hadian heula tuh di dieu kehead. Lah moal teu boga duit sal. Dah Aisyah gampang oding ka dieu bawa ka dieu. Ih, heuga tuh ai maksa mah. Motor sia. Heuh pan teu boga duit kunyuk. Lah sia mah meuli motor kieu kehead. Menang meuli sabaraha ieu? Gope sal. Ngan ieu nyebutna busina teh hirup cenah, tinggal diganti. Oh, busina hungkul. Heeh tuh, ong ganti. Oh, heuh sal sok atunya. Heeh. Bisi aya gantian ganti we. Aing ek dahar heula balik heula. Mau naik gantian ganti. Heuh. Heeh, siap. Rik, bongkar. Asal ini ya. Aduh, Rik. Cuma lihat euy. Lihat. Heeh. Maaf ya. Ini mau motor legend. Dia mah kudu kutang euy. Kutang. Heeh, Rik. Bawa heula aja nyapit ya. Oke lah tuh. Sada eueuh. Oh, wah. Lu bener kehead. Menurut sia. Nya udah eueuh sal jalan ku anjing. Heuh. Lagu lah sal anjing mau hola timah tuh asa nama di imah dah. Ih, sia malah ujug-ujug di imah atuh. Lagu ada kudu. Buru tang lila. Heeh. Nama anak lala teh si Buri. Ah. Yo. Lagi. Oh, Buri. Cih, kunyuk tadi cek saya tadi kudu kutang cenah. Nah, ada pakai nyapit tuh kieu. Aduh, ayo maneh. Ketang gegep lain kutang anjing ieu kutang saya. Anu inung aing sal di bebelaan di ala nu dipake ku inung aing anu lima baraseu sal. Ih, ai sia Buri. Nih. Terjadi eta mah tang. Di ditu tuh. Ih, sama tepunggusan kunyuk aing manas bawaan ya. Ieu mah. Tang ketayangan tadi dinya tah. Yo, kunyuk. Tang kieu sia. Aya talung sia ideng geuning. Ya kalau ada aing apa? Sia tadi ngomong teh jelas. Kudu kutang cenah. Capit. Iya tuh, benar. Dua tuh. Yang itu sih namanya diganti kan wadah, Rik. Ada tuh. Masa? Cing. Masa? Kenapa cenah? Musim hungkulnya. Nah ieu mah. Eta lihat tuh eta nah. Lihat. Ini mau macet sih Rik saya karena. Alah, ayo. Cek si Oding naik ke tadi non. Mulai ganti welin. Kabeh ge naon wae cenah. Bongkar aja mah mesin aja. Bongkar mesinnya. Kalau turun ke neraka. Pada pulang hungkul. Cek si Oding mah ieu nya tadi nya. Naon? Mulai gantian mah ganti. Kabeh we. Tekung si lila. Tadi tanah no Rik. Oli, seher, Sehat. turun Naon, Dik? teh. Busi ya. Lek busi weh. Busi. Terus Noli. ketang Keteng, gantinya. keteng ganti. Packing. King. Noli tadi teh. Busi. Ini. Gas busi. Ayo buruna seberapa? Mau punya? 50 aja itu mesin 200 lah. Bisa gocap dengan cepet. Cukup blog. Kalau kita tuh kawalan anjing. Guys, tinggal nungguan si Oding mah. Beres tau. Hah? Beres. Geus Busi. Ya. Naon ieu? Oli, seher, klep, anjing, nah 750-un, nah nu balik kunyuk sih ya. Bener ding, panturun mesin. Nah saha nu nitah nurunkeun mesin kunyuk, panitah nage diganti busi. Cih, nah kumaha sia. Macam tadi cek maneh. Mun aya gantian mah ganti wae. Ieu mesinna gogol trakan segala. Oh, saya teh kunyuk. Coba ieu motor buruk tadi bebeuli sia mah. Anjing, nah kumaha sia mah, aing meuli motor nage 500 kunyuk, ngahadian 750. Nah aing boga duit di mana? Cih, nah kumaha atuh ket. Kagok geus diganti. Ramja dah sia mah. Benta tanya heula. Ngomong mesin teh goblok. Nah kapan cek maneh tadi ganti. Bato bae lebok tah motorna. Cih, sia mah kamu gitu kan? Bayar yo. Ieu bayar ayo aing. Aduh, Dibikeun kitu motorna. ieu jeung aing motor ding.
Bagus bener. Lumayan. Ayo. Ini jeruk. Makan. Ada. Lumayan ayo nang motor ah. Nah di mana itu? Irfan teh. Tidak bener, Sherlock sama di dia geus deket. Sugan we bener anjir. Jauh-jauh aing ka Tasik ieu hayamna sugan we aralus hayamna bener. Terus sigana mah Mane, ya bos, bisi aya nu milarian iya nyana kantong ieu teh kantongna. Oh, iya pesanan. Iya pesanan. Siap, Bos. Kayak di payung ya? Jangan payung, jangan payung. Siap. mana can ayahnya? Masa jauh-jauh tuh kita. Ya. Ai Irfan di paling mananya? Oh, Irfan mah paling dia. Enak tas. Di tas lah. Irfan Backshop. Siapa nih tebih-tebih ka dieu pada amat tina online get biasa. Tinggal klik gampil. Tina online meserna tah ieu barangna ieu mah bahan lagi berkualitas lain menye-menye ieu mah. Si Ati paling mana? Abdi ti kawali. Kawali. Tah pamit prayogi deui mah tinggal langsung we kepoan di online Irfan Backshop. Di barang-barangna. Saya pokokna mah hariwang. Mohon. Pada teras di kakawali ayeuna. Mohon. Siap. Nuhun atunya. Sami-sami. Oh. Sami-sami. Mantap. Anu ti kawali. Nu milarian hayam. Oh nya. Iya, Irfan. Oh, mun di abi. Oh, di mana? Tadi di nyari payung. Ayo atuh. Ayo, Ayo. ayo naon ieu? Yuk, kantong lah biasa. Ayo. Ayo. Ci. Nak ke mana? Oh, iya. Buntan. Mangga. Selamat tak? Pada prayogi naona? Iya, abi anu tadi pesan kantong. Pesan kantong. Nya? Bos, nah ya dinu pesen ya. Oh, itu tadi. Ayo barangnya di mana, Made? Itu tadi. Barang anu tadi. Pan, tadi ku abi tos dipasihkeun, Bos. Dipasikin ka saha, Made? Pan tadi tos aya nu nyandak, Bos, tadi di payun. Pan iya jalmina Made nu pesen teh. Iya nya pesenna. Iya, iya. Aduh, ku abi geus dipasihkeun ka jalmi tadi nu ngaliwat di payun. Da tadi naroskeun nami Irfan. Mang ada paradu masihkeun. Da iya nu pesen oge. Kumaha ieu Kang pesanan abi? Kes kedapnya, Kang. Bos, kes kedap. Biar diuruskeun heula. Aing dibawa ke mana ieu? Ke barangna coang susul. Aing tadi salamikeun. Nah, jadi mamawa aing atuh. Kepan aing salamikeun dia tadi. Heunjung we atuh teangan, mamawa aing. Kepan jeung sorangan ya. Heunjung, Heunjung manehna. apal kitu jalmana nu mana? Pan buka aing teh apal jalmana ya. Komo aing. Heuh, pang tangan babarengan moal ka jauh ieu ya karena di hareup tah. Lah, embung aing ek ditu deui tuh ek bebeja ka si bosna lah. Montong aing siap. Para ragu ka aing mesti dipecat teh. Heuh, paduli teuing. Heuh, pang tangan lah sakudu. Ngaji. Wali layu kunyuk set. Ngaji. Ya.